Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana, mugia sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Perkenalkan, nami abdi Nazwi Rizky Nurdinsah. Abdi biasana dipanggil Nazul. Abdi cicing di Gria Asri hiji, Jalan Dahlia nomor 10, Kabupaten Bekasi. Abdi ayeuna diajar di SMK Cibitung hiji, kelas 10 Temi 3. Guru kelas abdi nyaeta Pak Burkat. Abdi lahir tanggal 8 Mei 2010. Jadi ayeuna umur abdi 15 tahun. Warna nu abdi resep teh nyaeta hejo jeung biru. Sabab nenangkeun jeung mere sumanget. Hewan nu resep abdi nyaeta kucing jeung kelinci. Sabab lucu jeung leuleus buluna. Di imah abdi boga kucing warna bodas, ngaranna Ucil. Ayeuna dinten Rebo, biasana lamun Rebo. Abdi latihan upacara jeung boga jadwal olahraga. Nuang nu abdi paling resep nyaeta nasi goreng jeung sate ayam. Sedengkeun buah nu abdi resep nyaeta semangka jeung buah apel. Anggota awak anu penting pikeun kahirupan sapopoe nyaeta panon pingkeun ngadege, ireng pingkeun ngabekan, leungeun pingkeun nyengkel jeung nyerat, suku pingkeun lempang, sarta sirah pengkeun mikir. Kuring ngarasa bersyukur ka Gusti Nu Maha Suci. Margi parantos masi abdi kasehatan kulawarga nu beugeur, sareng kasempatan pingkeun diajar. Sakitu heula perkenalan ti abdi. Mugia urang sadayana bisa silih kenal, silih asih jeung silih hormat. Hatur nuhun kana perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.